Beneran Han. Nah, Kenaon? ya diajar eta jadi siapa ya? Diajarnya niru. Cuman mana kayak? Hah? Ala rumah lah kulim. Diajarnya niru ya? Kayak gitu bisnis niru. Sok atuh. Dikali-kali menang hiji teh nang urang ya. Halusnya. Sok atuh burun ningali tuh. Mana meuli atuh? Moal lah hanya teu boga duit moal meuli nu kieu. Arek mana dagang niru, rek. Kan nyebah urang bagi dua aja. Bagi untung. Bagi untung. Urang bagi rugi na. Ya, ya. Mending aja. Alut ibun kata usaha itu bagi duit. Bah euy. Nah, Jika tuh boga lalakon uredaan gitu hayang panghiburkeun aya bari ameh teu jenong teuing ningali ke dieu. ya nakon mah. Lalakon naon bah euy? Nakon tahun panganten di bawah umur. Panganten di bawah umur. Di bawah umur. Hari kiri tantenya dikawinkan ku kalau teteh ngolah leutik kene ya bagian teh. Hari teh si tanah teh bener biasa sasarahan teh mawa aya utang aya baju segala we di tanah teh. Tangis sing udah penting tangis tas kawin teh. Nanti pemitohana teh dan teh naluang pangkeng. Hari si BHT kita diajaran ku tanda ku lalakina teh. Ini teh sok ajaran. Jadi ajaran teh. Cenah sereg Kang. Di tanah teh mitohana teh. Dan bapana badak besar-besar kitu kan. Jangan aya minyak, aya tuluy nu ketahan minyak. Ini cenah tong dipaksa cenah ieu cenah cenah. Naon mah cenah padahal mun diajaran teh mah kutang lin ngajaran tahan maruna di bawah umur cenah. Diajaran-ajaran teh mah ari mah nya teh aku dan mah barudak mah kutang kita dipaksa teh. Kumaha we tadi di sebelokku minyakna. Teu datang disengseri teh aku pamanganten teh barudak macan sarare nya tadi teh sok ajaran ieu sereg paksa teh. Ayo cek mana teh tong dipaksa wae cenah ieu teh ieu teh. Samaruna keur marawanan Meureunna mah. Jadi cenah-cenah cenah patan. Naon mah cenah nya songan jalan taen minyak cenah ka tanah pisin ka tahan ka. Rek dioleskeun meureun kana bobogaanana gitu. Beureunan lumayan tahan sereg cenah. Anjir. Padahal sereg teh mah Ngajaran kutang. ngajaran kutang, ai teh sangkaan mitohana mah makna ngajaran eta beureunan. Bobogaanana. Beureunan. Udah panganten anyar. Pengantin anyar yang di bawah umur kene. Cenah paksa cenah cek lalaki. Cenah bapana ini paksa-paksa kitu teh mesti ruksak cenah. Heeh. Nyokot teh minyak cenah. Ya song pang. Lain mau asbeun kebayangnya sangkaan mitohana mah bobogaanna segede naon meureun cenah nya. Dan kebetulan panjang udah kene kemudian di paksa kan berbahaya cenah. Jebol berlangsungnya. Berenang cenah mata nyokot minyak cenah teh. Di mana teh da sokkeun ka pangkeng. Nah, Teu langsung dibanyurkeun teu. Teu da kapan kahalangan daregan dan besup enten teh nembrak dan manotan ge ngasongkeun ge. Daerah berenang batur ke panganten di atongan minyak teh berbukakeun tanda teh. Song napikeun dia tanda teh cenah. Naon mah cenah. Bisa coba dipaksa wae bisa meruksak cenah. Cek urang mah langsung nya sebelokkeun ku indung teh. Oh, kan bobogaan tadi mah baru macan sarare dak panganten teh ya berenang taun. keur sosonona meureun nya. Nya tadi kalau nama diintip teh cenah tante di Tina bilik. di jero men diawaskeun dening taun. Lain jeung mitohana teh ditu sopan ngintipnya. Kapannya tadi dumpunan dikawinkeun di bawah umur kene. Ganing meureunan. Oh, gandeng meureun engket-engketan meureun nya di sebelah Sereg-seregan meureunan. Diasongkeun ka pangkeng teh. Itu teh meureun kutang teh bawa seserahan Bawa meureun. seserahan. Diajaran meureun nya. Diajaran ku teh seregang cenah. Aksa we cenah. Ari tante men paksa apa bisa rusak kemarin paksa teh. Ari nya teh buatan teh diasongan minyak. Lain untung tuh eta minyak jalan tah jayanya nya. Di jalan teh eta oge. Oh, iya, jalan tah urut pedaha. Goreng opak kapan Anjir, urut goreng opak. goreng opak. Oh nya teh keur ngagoreng opaknya. Kasih ngagoreng opak. Oh, pantes kawinan ya. Hirup penting ya baru datang di asongan jalan tah. Centeng teh. Oh, nya zaman baheula mah. Rupa-rupa. Terus akhirnya nanti kumaha teh geus kitu teh. Anu sih mah biasa dewasa gitu sih eta teh geus rumah tangga teh tidur begitu. Tidnya manten teh teman sore kana naon tah. Geus kitu rumah tangga biasa. Kulantaran di muntas lawak taun wahangan pakaianna teh. Ari si awewe teh taun cenah sok sieun ku lenta cek batur lenta teh sok kana bobogan awewe cenah. Itu nya teh turun biasa ngarame cenah kan tanah bagian lalaki kan teh si awewe kan teh nyaho ti kamarina. Ya turun montas adi teh. Tes ngaramet balik ku cenah. Mau lentah dina kotakan teh jejeretean mana teh sieun ku lentah. Ari geus mentas kana taun.
Nisang si awewe teh nu teh. Nisang teh ome. Oh, me dina pembahangan teh. Ari teh teh nisang leueur cenah. Ari jiwir teh cenah. Ya ka pamicen ani tempo lalaki na. Eta mah lenta edil cenah. Itu di eta jiwir teh bagi hasan cenah. Pinjat mah dia sok. Dia bukakan jan jiwir cenah. Ya cenah ka pamicen kan. Nah, itu ieu cenah.